tong hilap mitra pemirtub di subscribe, dihurungkeun tanda loncengna, ditoel tanda jempolna. Atur nuhun. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bengkok Sinembah. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami abandungan deui kumaha jujutan jujungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, panon poe geus ngamimitian deui ngalaksanakeun pancena nyaangan tur ngahaneutan alam nyata. Manuk laleutik pating araclog sarta rarecet dina dahan tangkal, siga anu milu mangbungahkeun ka Nyi Sari anu kalayan paroman marah mae pisan nganteur salaki ku paneteupna anu samemeh inditna amitan heula yen rek miang ka kota jeung Kang Kosim. Sija nyumponan kahayang Nyi Sari anu hayang bogaeun mobil. Doakeun ku Radi sangkan si bapa salamet sareng dilancarkeun meser mobilna, ceuk Nyi Sari. Kituna teh bari neuteup Jang Radi anu keur ngahep-hep dina aisanana. Jang Radi mah malah runya-renyu mangsa ditetep sarta diajak nyarita ku indungna teh ngan celengok kalayan siga anu greget tur deudeuh pisan. Pipi Jang Radi diciuman, geus kitu mah Nyi Sari ngoloyong ka jero imah, gek dina kursi busa, ngadon lalajo TV bari ngeyong-ngeyong Jang Radi dina aisanana. Aisan indung, aisan anu pangeunah-heunana, Jang Radi ngahep-hep nepi ka sarena. Geus kitu, kalayan ati-ati pisan Jang Radi digolerkeun dina luhur kasur. Sampurasun Jang Anan. Di luar kadenge ku Nyi Sari aya nu keketrok dibarengan ku nyalukan ka salakina. Gura-giru disampeurkeun. Geuning Ma Okom, ceuk Nyi Sari. Suraseuri sanggeusna aya di hareupeun saurang awewe tengah tubuh anu keur ngajanteng di tepas imahna. Sumuhun Nyai, dupi Jang Anana aya. Tanyana anu disebut Ma Okom kalayan sikap awak anu rengkuh pisan. Nembe bieu pisan Ma angkat ka kota. Aduh, kumaha atuh Nyai? Ceuk Ma Okom siga anu pohara bingungna. Emangna bede aya keperyogian naon nya Ma? Ma teh nuju peryogi artos Nyai. Pun anak tos ngawitan karaos patuangan bade lahiran. Ari carogena teu acan mulih kuli bangunan di kota. Tembal Ma Okom siga anu semu era. Oh, hayu atuh kalebet Ma, ajak Nyi Sari kituna teh siga anu teu asa-asa nuyun leungeun Ma Okom. Ma Okom nepi ka dodongkoan nurut kana pangajak anu boga imah. Mangga calik Ma, ceuk Nyi Sari sanggeusna aya di jero imah. Siga anu pohara erana Ma Okom diuk dina kursi. Nyi Sari oge milu diuk yang hareupan semah. Bade tuang Ma, tanya Nyi Sari. Moal Nyai, nembe pisan tos mumuluk. Oh, mohon atuh peryogi sabaraha artosna teh Ma, tanya Nyi Sari kalayan daria pisan. Siga anu era pisan Ma Okom nyebutkeun jumlah duit anu rek diinjeumna. Sanggeusna nitah Ma Okom ngadagoan, Nyi Sari mah gura-giru ngoloyong ka kamarna. Kalayan dina waktu anu teu pati lila oge, Nyi Sari geus ngurunyung deui nyampeurkeun semahna. Gek Nyi Sari diuk deui dina tempat asalna. Ieu artosna Ma, kalayan hormat Nyi Sari ngasongkeun duit ka Ma Okom. Ma Okom dodongkoan narima duit di Nyi Sari
kalayan apik duit teh dihitung heula. Aduh, seueur-seueur teuing atuh ieu mah Nyai, ceuk Ma Okom sareng senang ngitung duit. Anu tetela leuwih ti 2 tikeleun tina jumlah duit anu rek diinjemna. Wios atuh mah, bilih aya kaprayogian anu sanesna. Ih, sanes kitu Nyai, sieun teu kabayar ari mah. Da sanes nambutkeun eta mah emak, masihan we etang-etang nyecep si Utun. Aduh, anu leres Nyai, ceuk Ma Okom siga anu teu percaya kana kakecapan Nyi Sari anu cikeneh kadenge ku dirina. Mohon, masihan we eta mah emak, upami nuju priyoginan naon mah sok tong asa-asa, nyarios we ka abdi mak. Aduh, nuhun pisan Nyai nuhun, ceuk Ma Okom. Kituna teh bari teu sadar ngarangkul ka Nyi Sari. Nyi Sari mah ngan saukur unggut-unggutan bari ngusapan tonggong Ma Okom. Nuhun pisan Nyai nuhun, ceuk Ma Okom siga anu can seubeuh nganuhunkeun. Sanggeusna leupas tina rangkulan Nyi Sari, saderetan ka tembong aya anu ngembeng herang dina kongkolak matana Ma Okom. Mohon samulihna emak. Ari Dupijang Radi ka mana Nyai? Tos tibra mah di kamar. Oh, emak mitan heula atuhnya Nyai, si Anah bilih ngantosan. Mohon mangga emak, titip salam wae ka Ceu Anah. Mohon Nyai, hatur nuhun pisan nya geulis. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, Nyi Sari ngan saukur manggut bari imut. Geus kitu mah Ma Okom semugeura giru ninggalkeun eta imah. Ari Nyi Sari samulang nama Okom teh paromana siga anu bungah kacida, alatan geus bisa jadi tukang lantaran dina enggoni ngabungahkeun jalma anu keur kasusahan. Jung Nyi Sari cengkat koloyong ka kamar cai, kalayan tartib pisan maseuhan bagian-bagian awakna anu jadi anggota wudu. Sareng sena wudu kebat muru ka kamarna, sanggeus make mukena sarta ngamparkeun sajadah, cong ngadegkeun salat. Salat duha tayohna mah, tapi karek mah nepi kana ruku dina rakaat anu munggaran. Nyi Sari muringgis alatan karasa dina jero beuteungna asa aya anu ngautan. Karasana ku Nyi Sari tanaga anu ngautan beuteungna teh harita mah asa beuki kuat batan poe-poe anu samemehna. Tapi teu langsung ngabadokeun salatna, Nyi Sari maksakeun deui neruskeun salat duhana. Antuk nama Nyi Sari geus teu kuat nahan ka nyeri dina jero beuteungna, mangsa keur sujud dina rakaat anu kadua. Aduh, ya Allah, Nyi Sari peperengkelan nyekelan beuteungna, nepi ka antuk nama kapaksa eureun tina salatna. Tulungan abdi sareng kulawargi abdi ya Allah, garandengna Nyi Sari dina sala-sala nahan ka nyerina. Sanggeus ka nyeri dina beuteungna karasa rerep, Nyi Sari gancang ngudar mukena. Sanggeus ditilepan, sajadah jeung mukena diasupkeun kana lomari. Geus kitu mah Nyi Sari diuk dina sisi risbang digigireun anakna anu harita masih keneh ngagebra. Sawatara jongjongan mah Nyi Sari ngan saukur hulang-hulang mikiran ka nyeri dina jero beuteungna. Maneh tong sok nyiksa anak aing. Gebeg Nyi Sari pohara ngagebegna, mangsa ngadenge suara awewe anu semu ngirung anu teu ka tembong jirimna. Saha maneh nyiksa kumaha? Ceuk Nyi Sari culang cileung siga anu sieun. Dina beuteung maneh geus dipihapean anak aing. Lamun maneh salat atawa maca kitab suci, pangaruhna ka anak aing mah panas kacida. Sarua we jeung nyiksa. Kadenge aya anu nembalan. Tapi montong loba cetak disebut ayeuna eureunana migawe perkara anu matak nyiksa ka anak aing. Lamun keukeuh neuk-tereuk, maka maneh kudu dipodaran sia ku aing. Ngadenge jawaban anu samodel kitu mah, Nyi Sari beuki ngayak-yak dina sisi risbang, kesang lembut kesang badag, dak dubadakan nyurulung tina tarangna. Ayo, ampun Nyai, ampun Nyai, ampun. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, Nyi Sari jadi kurang kerung mangsa ngadenge suara aki-aki anu ampun-ampunan, anu suarana beuki lila beuki ngajauhan, nepi ka antuk nama kaayaan di eta kamar siga bihara-bihari deui. Ya Allah,
kedah kumaha atuh abdi teh ya Allah. Paroman Nyisari kebek ku kasieun jeung kahariwang, ret kajang radi anu aha ehe, gewat dipangku sarta diupahan sangkan jempe. Penggilap mitra pemirtub di subscribe, dihurungkeun tanda loncengna, ditoel tanda jempolna, atur nuhun. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, sorena di lembur Sukadaang lumayan genjleung, sabab samulang nati kota Kang Anan mawa mobil satilu-tilu ditambah kedua motor anu harade. Anu keur saheulaanan mah ari mobil mah dipihapekeun ka Pakeuwu anu memang imahna rada nampe ka jalan gede. Ari motor mah langsung dibawa ka imahna, sok sanajan kudu hese beleke heula menta bantuan warga pikeun anggarotong motor dina mangsa ngaliwatan jalan anu loba teteanana. Kang, seueur-seueur teuing meser kendaraan teh, ceuk Nyisari. Mangsa warga anu marantuan ngagotong motor geus balubar ti imahna. Lain ke urang kabeh nyi, tembal Kang Anan kalayan datar. Kumaha maksudna Kang? Ceuk Nyisari kurang kerung. Sakedapan mah Kang Anan teu langsung nembalan, malah siga anu nikmat pisan nyo'o haseup kuduna disusul ku nyuruput cikopi anu rada ngebul keneh. Kieu nyi, meuli mobil teh 3, anu hiji khusus padagi sakalian liar ka kota, anu hiji deui padagi ungkat angkut gemuk atawa hasil panen, atawa padagi ngaroris kebon atawa sawah anu rada jauh. Tembal Kang Anan bari ngesek-ngesek udud kana asbak anu memang geus nepi kana busana. Pami anu hiji deui Kang, ceuk Nyisari siga anu panasaran. Anu hiji deui mah dipasarahkeun ka Pakeuwu. Ada gede, teuing mobil naon ngaranna teh lah. Pol Mini mun teu salah mah. Tah eta mobil teh khusus keur barudak urang dieu anu harayangeun neruskeun sakola ka kota. Gede teuing ongkos ari kudu bulak-balik ngeteng kana ojek jeung kana angkot mah nyi. Mana da barudakna oge teu acan aya anu sakola ka kota ari teh lembur urang mah Kang. Ceuk Nyisari kurang kerung. Nya minang kapanyu banget keur barudak eta teh nyi. Sangkan daraikeun neruskeun sakolana ka kota, malar di lemur urang teh jadi loba jalma anu pinter. Sanggeusna akang ngawangkong jeung sababar urang warga. Alesanna teh neruskeun barudakna sakola teh nya eta pisan. Nya eta pisan sababna mah pajar teh jauh teuing, mahal dina perkara ongkosna, da cenah ari barudakna mah loba nu harayangeun neruskeun sakola teh. Oh, saya atuh upami kitu mah Kang. Ari motor nah ngagaleus sadua-dua. Motor mah padagi sakalian gudag gede di lembur we. Atuh padahal mah hiji oge cekap Kang, ceuk Nyisari setengah protes. Nya ari keur akang mah hiji, anu hiji deui mah keur Kang Oyo. Karunya geus tiba heula Kang Oyo mah hayangkeun motor. Bisa ngojek atuh ari geus bogaeun motor mah. Nyisari ngan saukur unggut-unggutan ari geus dijentrekeun mah. Atara pisan aya sorot kareueus dina kongkolak panona. Kang, ceuk Nyisari siga anu seunggah rek nyarita. Naon deui nyi? Ceuk Kang Anan kurang kerung neuteub ka pamajikanana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru ngan dadak-dak we Nyisari nemrakeun kasieun jeung kahariwangna. Sanggeusna ngalaman perkara anu araheng, mangsa dirina nepi ka bedo ngalokonan salat duha. Ari perkara mah okom anu nginjem duit mah teu dicaritakeun, da samemehna oge sok diwanti-wanti ku Kang Anan yen saupama aya anu menta tulung mun jam injem duit mah teu kudu bebeja heula ka dirina. Kang Anan pohara ngajenghokna bangsa ngaregepkeun caritaan ti pamajikanana teh. Tah eta ari sabenerna mah anu matak akang nyarek salat atawa maca Al-Qur'an teh nyi. Sieun kumaha onam ka nyaina. Komo ari geus aya ancaman langsung ti nyikomalana mah. Roman Kang Anan pinuh ku kahariwang dina mangsa keur nyaritana teh. Nyikomala, saha nyikomala teh Kang?
nya ngaran siluman anu mihapekeun anakna dina kandungan Nyai. Sakedapan mah Nyi Sari ngan saukur hulang-hulang bari unggut-unggutan. Dupi sora aki-aki anu ampun-ampunan, sahanya Kang, cek Nyi Sari setengah tumanya ka dirina sorangan. Teuing ari eta mah akang oge teu nyaho, tapi geus we perkara eta mah tong dipikiran wae. Nu penting mah ti semut ayeuna Nyai sing ngarti. Akang mah nyarek salat atawa maca Al-Qur'an teh lain kuna naon. Alesanna mah sabab hariwang kana kasalempatan Nyai. Cek Kang Anan api-api teu nyaho kana perkara sora anu ampun-ampunan ka Nyi Komala mah. Padahal ari dina hatena mah geus boga panyangka yen eta sora aki-aki anu dicaritakeun ku pamajikanana teh geus moal nyalahan deui pasti sora nasi cungkring anu kungsi nembongkeun jirim ka dirina. Nyi Sari mah malah hulang-hulang teu nembal deui. Geus tong dipikiran wae, panguran mah pangnahareukeun cai, akang hayang mandi. Cek Kang Anan neuteub pamajikan anu kacida dipikannya aku dirina. Kalayan teu kungsi nembalan ku unggek-unggek acan, Nyi Sari cengkat tina diukna, anu saterusna mah ngoloyong muru karohangan dapur. Ari Kang Anan, taleosna Nyi Sari teh ngadon hulang-hulang sorangan, dina paroman beungeutna antara pisan aya kahariwang kasieun jeung kasalempang, anu kebek minuhan hate jeung pikiranana dina mangsa harita. Tong hilap mitra pemirtub di subscribe, dihurungkeun tanda loncengna, ditoel tanda jempolna, atur nuhun. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru Irawanci sareureuk kolot kaayaan geus rehe combrek jual sora cari cangkas gaang jeung sajabana anu teu woleh satia marengan mangsa peuting di wewengkon ti lemburan. Dina wanci harita Nyi Sari mah geus ngagebrak digigireun Jang Radi anu sarua ti berana. Kari Kang Anan anu katembong naguling gasahan teu bisa sare. Sakedeung Kang Anan mendeng neuteub ka anak jeung pamajikan anu kacida pisan dipikannya ahna. Atara pisan aya kahariwang jeung karempan tina sorot matana. Wah, cek Kang Anan ngarenghap lumayan jero siga anu hayang ngungkurhan bang balu anu padadat dina jeroen dadana. Geus kitu mah kalayan siga anu lunglai pisan Kang Anan cengkat koloyong karohangan dapur. Anu saterusna mah kebat ka kamar cai. Sakedapan mah Kang Anan ngan saukur ngajengjen neuteub ngencelangna cai dina bak anu keramikna kawilang hade. Bismillahirrahmanirrahim, cek Kang Anan siga anu hayang ngabuleudkeun tekadna. Gap kana keran laju diputerkeun ka belah kenca. Golontor caina ngocor, tapi siga anu berat sajongjongan mah Kang Anan malah ngajengjen deui neuteub golontorna cai. Tapi teu lila kituna teh untuk nama Kang Anan maksakeun maneh nenden cai make dua dampal leungeuna. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Kitu gerendengna Kang Anan. Biur cai dipake maseuhan beungeut kalayan niat ngilangkeun kokotor batin. Mata bisi mendeng dipake nempo perkara anu teu bener, irung bisi dipake ngangse anu teu baleg, bibir bisi mendeng nganjarikeun sarta dipake ngomongkeun batur. Hadas cek basa legegna teh mah, tapi karek mah dua balenan ngumbah beungeutna. Dina kaayaan peureum keneh Kang Anan kurang kerung sorangan, sabab kaambeuna cai teh bot jadi bau hanyir sarta rada cepel karasana. Nyah Kang Anan beunta ret kana dua dampal leungeuna. Man gebeg mitra-mitra pemirtub. Kang Anan pohara ngagebegna sabab sidik pisan dua dampal leungeuna lamokot ku burahaina getih. Beuki ngagebeg deui wae Kang Anan mangsa ngareret kana enteung anu keur ngadaplok dina bata, sabab tetela kaayaan beungeutna oge sarua lamokot ku getih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kang Anan beuki ngarenjag deui wae bangsa nempo kaayaan di kamar cai. Dina keran ngagolontor getih anu seger ngabayabah kana lante kamar cai. Malah mah cai dina bak oge robah jadi burahaina getih. Kang, kunaon Kang?
Kadenge gorowok Nyi Sari disusul ku sora lengkahna. Bata nembalan Kang Anan mah kalah ngayak-yak nempo kaayaan di eta rohangan. Akang kunaon? Tanya Nyi Sari sanggeusna aya di hareupeun lawang kamar cai. Iya Nyi. Kang Anan nembongkeun dua leungeunna, tapi teu kebat ngomong nama. Sabab dina mangsa nembongkeun dua dampa leungeunna ka Nyi Sari, dadak sakala getih anu tadi lamokot dina leungeunna teh geus robah deui jadi baseuhna cai. Naon Kang? Ceuk Nyi Sari kurang kerung neuteuk dua dampa leungeun salakina. Pret Kang Anan kana keran anu caina masih ngagolontor. Biasa deui anu ngagolontor teh ngan ukur cai. Malah mah getih anu tadi ngumplang dina bak oge geus robah deui jadi cai siga asalna. Sakedapan mah Kang Anan ngan saukur hulang-huleng. Kang, kunaon ih? Ceuk Nyi Sari siga anu beuki teu ngarti. Eta ieu teh akang ti soledat nepi ka labuhna Nyi. Ieu leungeun nepi ka nyeri, tembal Kang Anan sakeunana. Hati-hati atuh Kang matak oge. Teu nembal deui jung Kang Anan cengkat. Anu saterusna mah kuprak-keprek kana bujur anu karasa baseuh. Geus kitu mah Kang Anan kaluar ti kamar cai, sarta kebat muru ka kamarna dituturkeun ku nu jadi pamajikanana. Sanepina ka kamar, Kang Anan gesat-geserut calin calana. Sare deui we Nyi, akang mah rek wiridan, ceuk Kang Anan. Mangsa nempo pamajikan siga anu heran nempo pamolah dirina dina mangsa harita. Nyi Sari mah ngan saukur gogodeg. Anu saterusna mah ngagoledag nepakan bujur jang radi anu ngulisik dibarengan ku aha ehe. Geus kitu mah Kang Anan ngaleos ninggalkeun anak jeung pamajikan. Bus karohangan kamar anu bebejana ka Nyi Sari mah paragi tempat wiridan. Sanggeus selot pantok kamar disorolokeun ge Kang Anan dina sisi risbang. Anu saterusna mah ngadon hulang-hulang mikiran naon-naon anu cikeneh karandapan. Nah bisa kitunya garandengna Kang Anan lumanya ka dirina sorangan. Sanggeus lumayan lila Kang Anan hulang-huleng ras inget kasih cungkring. Ki cungkring aya di dieu kitu Ki, ceuk Kang Anan. Kituna teh bari rarat-raret ka sakurilingan rohangan kamar, tapi taya anu nembalan. Ki cungkring ceuk Kang Anan deui, tapi anger taya anu nembalan. Antuk nama sanggeus aya kana sababaraha kalina Kang Anan nyalukan si cungkring tapi weleh taya anu nembalan. Goledag Kang Anan gogoleran. Lumayan lila hulang-hulang deui nepi ka antuk nama teu karasa nepi ka kasareanana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, kaayaan alam geus caang deui. Panaon poe rada ngempra dina mangsa harita mah alatan gulungan mega rada nyengled ka juru-juru langit. Dina mangsa anu sarua, saurang lalaki anu semu gura-giru nyorang jalan satapak di pilemburan. Dina leungeun katuhuna ngajingjing kresek kelir hideung. Anu tetela geuning eta lalaki teh taya lian ti Kang Oyo sobat dalitna Kang Anan. Kang Oyo beuki ngagancangkeun lengkahna, sanggeusna deukeut ka imahna Kang Anan, nepi ka antuk namah ngarandeg di hareupeun panto imah. An, ceuk Kang Oyo nyalukan sobatna, kituna teh dibarengan ku keketerokana panto. Asup we da teu ditulakan Oyo, kadenge sora Kang Anan anu nembalan. Gura-giru Kang Oyo mukakeun panto, anu saterusna mah kebat muru ka patengahan. Kasampat Kang Anan keur nyuruput ci kopi anu ngebul keneh. Sakedapan mah Kang Oyo malah ngajanteng
netep dua motor anu alanyar keneh. Geus ngomean imah teh oi, tanya Kang Anan bari ngesek-ngesek puntung kana wadah calacah. Acan oi. Ieu dititamikeun ieu heula, tembal Kang Oyo bari gek dina kursi pahareup-hareup jeung anu jadi sobat dalitna. Sok kresek ditunda dina luhur meja. Naon eta teh yo? Ceuk Kang Anan semuk kerung ngeuteup kresek. Bala-bala jeung gehu euy Nan. Waduh, keur hayang teh euy. Ceuk Kang Anan bari gura-giru ngorehan kresek. Kang Oyo mah ngan ukur nempokeun bari nyerengeh. Nan, aralus euy motor teh. Ceuk Kang Oyo neuteub deui kana motor. Kop tah keur mah nya hiji, tembal Kang Anan semu ngosom. Haha, sia mah ah. Ceuk Kang Oyo malah cecengiran. Sabab anggapanana mah Kang Anan teh ngan ukur heureuy. Bener, keur maneh hiji, kop we milih rek nu mana. Bener ieu teh Nan oi. Bener, keur maneh hiji, kop we milih rek anu mana. Bener ieu teh Nan. Ceuk Kang Oyo siga anu masih keneh can percaya. Heeh, ngahaja meuli dua, keur kuring hiji, keur maneh hiji. Bisa ngojek atuh ari boga motor mah maneh teh. Bener ieu teh Nan. Bener Saryo, tuh kuncina dina paku. Duh, nuhun pisanan nuhun. Terus tiba heula kuring mah hayang boga motor teh oi. Kang Oyo siga anu bungah pisan. Ituna teh bari gura-giru cengkat nempuan motor. Nyi, ceuk Kang Anan nyelengkeung nyalukan pamajikanana. Tekung silila nyisari ngurunyung ti rohangan dapur. Rada kerung mangsa nempok Kang Oyo anu keur dangdak dengdek gilikan motor. Nuju milihan motor Kang, ceuk nyisari netep Kang Oyo nu paroman beungeutna siga anu keur bungah kacida. Hehe, nyanyi keur kuring hiji cenah. Mohon, sok we milihan Kang. Kang Oyo ngan saukur unggeuk bari paneuteupna nama anteng deui ngilikan motor. Ari nyisari mah kebat nyampeurkeun ka salakina. Tah bala-bala jeung gehu nyi, dinyi ipah cenah, ceuk Kang Anan. Kituna teh bari teu eureun ngagayem bala-bala. Nyisari siga anu bungah pisan mangsa nempok gehu jeung bala-bala teh. Gura-giru nyisari diuk digigireun salakina. Anu saterusna mah cacaleuhakan ngadahar gorengan siga anu nikmat pisan. Nan, kuring mah nu ieu nya. Ceuk Kang Oyo nyelengkeung dina kaayaan numpakan motor anu pelatna beureum. Sabaro teuing, tembal Kang Anan siga anu teu pati mirosea. Gura-giru Kang Oyo nyokot kunci motor anu digantungkeun dina paku. Canggeus kunci kontakna dicetrekeun, motor disetater. Di luar atuh Saryo, gandeng di dieu mah oi, sira di keur sare. Ceuk Kang Anan nyorongot. Hampuranan, poho duh, bakat ku atuh ieu teh euy. Tembal Kang Oyo bari gura-giru mareuman deui motor. Nyisari mah nempok kitu teh ngan ukur nyerengeh dibarengan ku gogodeg. Rek dibawa ayeuna nya Nan, ceuk Kang Oyo deui. Heeh, enjung. Lamun rek ka dieu, mawa gehu deui ieu mah ngan ukur saeutik. Dasar juri gehu maneh manan. Tembal Kang Oyo, ituna teh bari gura-giru ngadorong motorna kaluar ti eta imah. Nyisari jeung Kang Anan mah ngan saukur pating serengeh, ngadenge kekecapan Kang Oyo anu samodel kitu teh. Tekung silila kadenge gerungna sora motor. Anu beuki lila sorana beuki ngajauhan imahna Kang Anan. Cageula nya he. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.